lamun hayang jadi jelema anu sejati tinggalkan kehidupan dunia, tinggalkan makhluk. Ulah aya di jero hate makhluk jeung dunia, setan ge tinggalkan. Terakhir nafsu, ente kakarak jadi manusia. Nah kuari cicing di dia setahun ulah kama mana ke kaula balik deui ka dieu karak dik diuji kelayakanan. Setahun Sunan Kalijaga cicing di jangan zikir bae, salat zikir, bahkan salat takeh secara urang diuknya nama, tetapi salat daim terus salat. Setahun kemudian Sunan Bonang datang di kadinya, tepak nangtung. Begitu nangtung dek ditaekeun maneh teh nya untuk tingkat kedua, maka ulah wak ka mana satungtung kula encan ka dieu. Nah, wujud Sunan Bonang ngarupa cacing. Plek asup deui ka jero taneuh. Sunan Kalijaga kaget. Begitu kaget memohon ke Allah, ya Allah ya Rabb, lamun guru kula bisa ngarupa cacing, kula ge coba hayang dirupakeun seperti cacing. Harita kene jadi cacing. Diudag ku jana liang eta, sak udag-udagan di jero taneuh. Atuh ieu ente mah teu aneh, emang ente mah cacing asli sebenarnya. Nah, udag-udagan di jero. Tiga singkat datanglah ke Mekah, langsung keluar, tak di Mekah. Begitu keluar di Mekah, neuleuh ka tukang aya Sunan Kalijaga. Ditangkep, Masya Allah. Cek Sunan Bonang Sugan teh saha tadi nu kakerepekan di tukang goreng maneh. Sabenerna mah kakarak deuk ditaekeun kok geus daek soragan. Nah, iyalah anjeun geus jadi manusia sejati. Maka ulah kaget lamun baheula Bung Karno kula ngobrol di Benda Kerep jeung Kiai Qadir jeung kitu bapana Kiai Qadir Zaini. Bung Karno mah manusia tapi bukan seperti manusia. Abah almarhum Abah Kolot Kiai Imam Muhibut Tobri, Kiai Ajengan Muhammad Toha Garut, Kiai Abdullah Garut bareng ngobrol, kula didinya ngobrol milu. Lain manusia biasana kumaha? Sebabnya nama ketika kaleuweung jadi maung. Ente mah kuari geus asli maung. Geus asli jadi jelema nu dieu maung kabeh. Maung ngoprit nya deui. Sing ada eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang tunda cerita Bung Karno aneh, sarua manusia aneh. Nah, Sunan Kalijaga dipapatkeunana langsung di Mekah di Baitullah. Nah iyalah manusia aneh bisa ngarupa jadi cacing, bisa udag-udagan jeung guru. Masya Allah karim. Syekh Maulana Hasanuddin manusia aneh. Belah dieuna Syekh Maulana Syekh Agung Asnawi manusia aneh. Kabelah dieuna Kiai Husain Carita manusia aneh. Maka ketika apa yang dikatakan oleh gubernur tadi, saya siap dukung asal bangun situs-situs Banten. Siap cek manehanana. Alhamdulillah sekarang telah terrealisasi Banten. Saya tanya lagi, yang kedua mana Pak WH? Asnawi, Syekh Agung Asnawi. Urang delekeun. Lamun encan dibangun bae setahun ieu hujanna. Urang turunkeun deui. Tapi geus dicanangkeun insyaallah. Jadi hanya anjeunna jeung kula komunikasi tentang pembangunan situs-situs Banten insyaallah. Maka doakeun mudah-mudahan anjeunna dibere panjang umur, dibere sehat, dibere kuat, dibere siap untuk membangun Banten nu jelas. Selain daripada eta mah kumaha manehanana, urang mah kebutuhanana cinta ulama, cinta wali, cinta habaib. Aslina cinta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lamun nyaritakeun seputar manusia-manusia aneh, loba jasa, loba lain lalagaan. Kunaon eta? Zikirna geus lain di lisan, zikir geus lain di kolbu, zikir geus melalui sir, zikir geus melalui ruh. Seperti eta. Lalu menyaritakeun seputar Tuan Syekh Abdul Qadir, aya jelema macaan kitab Tuan Syekh ngadengkeun ceramah-ceramah Tuan Syekh. Seorang pejabat datang ke Tuan Syekh, alhamdulillah kaula sok milu ngaji jeung kaula ngadengkeun ceramah-ceramah Tuan. Cek Tuan Syekh sekalipun ngaji, sekalipun didengekeun tetep ente mah sakit kituna bae. Ah, kok bisa gitu? Sebab terhijab mata ente.
ya Allah supaya ulah terhijab kumaha leungitkeun jabatan ente leungitkeun kekayaan ente di hati leungitkeun keagungan ente di hati ente lempang coba kuari ka pasar make pakaian anu cumplang-campling di dieu di kongkorongan ku kacang setiap aya budak letik beres setiap aya budak letik beres setiap bedek-bedek mun ente siap pas kitu kakarak mata ente mata batin ente bisa nempo keajaiban ciptaan Allah. Waduh cak pejabat wah sanggup tabak pas kitu mah ieu genang sakola Pak bu ngogok di sekolah nage. Nah makanya cek aja moal bisa ente mengaji bae tapi untuk usul ilallah moal geus cicing bae di dinya. Ih kula ge sarua atuh teh hayang hebat mun hayang hebat simpen jabatan simpen kekayaan simpen karesep-karesep selain Allah ya kari sebab urang kan kuari lamun urang nyaritakeun seputar kebahagiaan urang teh kebahagiaan terhadap ciptaan Allah macam-macam aya jelema bahagia ketika ngahiji jeung makhluk masyaallah saknya neng inilah tumpuan hatiku Kanda telah rindu dari jauh-jauh hari tapi engkau sekarang ada di pelukanku dulu hanya sekedar suara sekarang engkau bisa kupeluk ya Allah cerah hatiku dan teduh perasaan jiwaku ketika aku bersanding denganmu di terik matahari tetap teduh cukup dengan melihat bibirmu dunia telah berasa milik kita berdua wow wah aja wah masya Allah gombal nah ayo udah dijadikan contoh kunaon bahagia aku bisa bersanding denganmu kumpul denganmu etalah kebahagiaan dengan makhluk dijalinlah rumah tangga 1 tahun kemudian marah baik salah setik mana bagian salah setik ya hempak ya kudu pangbelikeun ya salah setik tas lop rusak tas lop salah setik tuh kulkas rusak salah setik ada cak salakina teu kuat cenah keur ieu cinta jasa wari pelit jasa Masya Allah eta paingan foto di bawah we ku cenah foto pamajikan di kantor ge di deuleu deui ku cenah ge diasupeun di jalan ge di deuleu diasupeun di mana bae ge di deuleu deui diasupeun babaturanana kaget kok ieu babaturan aing mau foto pamajikan mah geulis jasa kitu ditanya ku nya ente foto pemajikan eta ayeuna naon dibuka emang resep jasa lain tolol kunaon lamun aing neuleuh batur galak di deuleu pemajikan aing leuwih galak itu lamun aya pemajikan batur kerja rekanan salaki di deuleu foto ge can sakumaha teman nu aing mah bebeakan sugan aing hebat lain aing mah masyaallah tah ila para jamaah kaum muslimin. Maka tindakan setahun kemudian saya bahagia kalau engkau menjauh dari aku. Coba setahun yang silam aku bahagia bersanding denganmu, setahun kemudian aku bahagia berpisah denganmu. Manusia makhluk seperti etalah jeung jelema walaupun orang jeung bos walaupun orang jeung atasan walaupun orang dan selanjutnya sekalipun jeung mobil waduh bahagia aja siapa ieu boga mobil ya Masya Allah Fortuner we ditunang diteneng ditunang ditembok merek naga nomor polisina geus eueuh deui nu batur nomor hiji bahkan mun aya di handapeun hiji mah zero no wah hebat jasanya nah aing senang jasa boga mobil setahun kemudian gede hutang cek jadat we waduh ieu aing hayang dijual mobil senang lamun kajual dijual ku nyana tahun kamari seneng babarengan jeung mobil tahun berikutnya seneng berpisah coba selamana kitu bae jeung makhluk maka jeung kumaha ge urang babarengan jeung guru urang seneng sebab aya nu nuduhkeun katoel bae hatena saeutik teu hayang aing mah babarengan jeung guru aing henteu sejalan jeung aing tolol teh coba jeung makhluk mah kosit mantek lamun lain di thariqah mal bisa ketika di thariqah teu bisa diikat thariqah bae aya beat sebab lawan nafsu bis arareueuh ieulah keistimewaan thariqah moal pudar jeung thariqah mah wajen kumaha ge pudar
guru torikoh nah tetap menyapa ka dia ceng ka dia ya ka dia ulah kitu anak nyana ku nafsu guru torikoh moal ku nafsu gitulah para jamaah nu paling indah adalah senang jeung Allah ketika orang sehat bersyukur ke Allah orang gering orang ke Allah orang kaya orang ke Allah orang miskin orang ke Allah kukumaha bae ge urang teu kaluar tidak takdir Allah ketika orang ingat putusan Allah moal aya pangindah-indahna ketika orang sadar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala jeung manusia mungkin bulan-bulan mungkin tahun-tahun bakal berbeda kobo urang nyandung mah beuh lamun jelema encan teu asceulina ulah nyandung sebab naon beuh nu kolot mah PM eleh PM eueuh kumisan pamajikan tapi ngegetakna leuwih ti PM. Masya Allah dijauhkan geus agak-agagan we ayo nu kolot ayo nu padahal mah imah na ngabangunnya na tapi jana sieuna suka imah eta tah harisma nu kolot eta kos kitu asa geus kaluar be aduh mau datang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah manusia-manusia aneh lamun kula jaritakeun guru-guru nu aneh ti mimiti Sayyidina Ali emang manusia aneh kumaha keanehanana iya karim manusia anu aneh bisa datang di alam anu nyana geus eueuh kasah ka Tuhan Syekh ketika Tuhan Syekh geus hebat ilmuna teh dicaritakeun ku kula panjang teuing guru-guruna nyana neuk magahan ngaji mandeg mayong setelah mandeg mayong nyana ngadua ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh hayang dakwah tapi kok ieu hate ciut dengan sekejap mata Kanjeng Nabi hadir lain mimpi Masya Allah ia jadi cekang tuan teh itu peluk Kanjeng Nabi ilmu gara pagahkeun ka masyarakat luhurkeun agama Allah kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu perlu syariat nu perlu tariqah nu perlu hakikat jung laksanakeun Gusti Rasul abdi teu wani kunaon bahasa abdi makan urang Iran jalan sedangkan di dia makan Baghdad beda bahasa ulah sieun-sieun si Kanjeng Nabi salangap diciduhan ku Kanjeng Nabi tuh 7 kali sok berangkat ngajar Kanjeng Nabi les teu aya berani Tuan Syekh begitu berani tetapi tetap aya kakagok ngadoa deui ka Gusti Allah jos Sayyidina Ali karramallahu wajhah Masya Allah lain tata aneh Sayyidina Ali teh geus 450 tahun berarti nyana di alam kubur tapi ngawujud Abdul Qadir salangap deui salangap ciduhan deui ku Sayyidina Ali tuh genep kali pagahkeun almu Siklan Syekh kok ngan genep teu 7 ta'adduban kaula adab sebab Kangjeng 7 masa kaula kudu 7 genep ya Allah ya Rabb manusia aneh Sayyidina Ali bisa nyiduhan jelema anu keur cangcaya bisa nyiduhan jelema anu keur mangmang bisa nyiduhan jelema anu boga kasieun ciduhan ya Allah besi ente ku ari boga kamangmangan minta cidu coba minta diciduhan ka Haji Pendi tuh astana pae harita kene ciduhna manjur jasa kotok gambar ciduhnya na pae para jamaah kaum muslimin ieu ciduh urang lamun nyaritakeun ciduh Ki Khalil Bangkalan Masya Allah atupan muridna diciduh dong tuh bisa kabeh ilmu ieu teh ciduh kiai anu berpangkat wali Allah lain sembarangan ieu manusia aneh Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain apakah Sayyidina Husain lain manusia aneh terus ka Imam Zainul Abidin aya sejarah-sejarahna di kitab Thariqah maka dikitabkeun di Jawa kitab khusus tidak diperjualbelikan khusus ahli Thariqah ngaranna kitab Gegebengan bahasa Jawa terjemahan di bahasa Arab Gegebengan eta adalah kitab anu ngajelaskeun tentang tekad maksud tekad menghadapi sakaratul maut ente neangan kitabna di mana moal aya kecuali di guru-guru Thariqah anu mursyid bari di Habib Lutfi ente ka ditu coba bebeja ka Habib Lutfi saya habis ngadirin haul di Cilongok
Kemudian ada kitab namanya kitab gegebengan, katanya di Habib. Saya pengen lihat, gua tempeleng lu pangkat apa lu? Itu bisa sembarangan. Itu kitab itu mau bahasana ge bahasa Jawa. Namun diceritakan segala rupa ayat di diga. Iyalah kitab Wali Songo terakhir Sunan Kalijaga turun sampai saat ini. Di Banten ayah hiji, di sahajana kieu mau dibejakeun rahasia. Di Jawa ayah hiji, 2 kitab bener. Di Banten hiji, eta kede cuman dijieun 2 kitab gegebengan. Aya ante mah boga lain gegebengan gegebegan. Itulah para jamaah kaum muslimin. Namun urang nyaritakeun seputar manusia aneh tertarik sebab nyaritakeun ruh, enta nyaritakeun ruhna. Nu mantap tertarik sebab di diri urang aya ruh. Ruhna suci, wauh ka Allah. Ketika diasupkeun ka awak urang, kunaon sih kuari jadi teu wauh ka Allah. Maka ketika kumpul di dia, ia menghirup udara makrifat, minum air ilmu Allah. Nu dicaritakeun bajalisul arif, ialah kadauka min sitah ila sitin. Oh, mau dicaritakeun panjang. Ieu mah sakadar kula nyaritakeun tentang silsilah mu'tabarah anu turun ka abah ka ayahanda kula kawasiatan. Adapun selanjutnya ayah Habib di Cirebon, ayah Syekh Aziz, ayah para habaib cek kurang ayah waktu dipenta walaupun 10-20 menit. Nu paling penting adalah doa anak kula dek ngadengekeun urang babarengan dengekeun sakitu ala kadar silsilah jeung tambahan-tambahan mengenai manusia-manusia aneh. Ulah neangan nu aneh ka jauh, ulah neangan memandang manusia aneh nu lain. Di diri urang aya keanehan sebab di otak urang geus aya calon makrifat, di otak urang aya kepinteran, di otak urang, di akal urang Imam Ghazali geus ngabahas aya berbagai kesucian jeung kemurnian. Urang mun nyaritakeun maha suci Allah subhanallah. Urang mah maha kotor diri urang, kekotoran eta lah nu kudu ku urang dibongkar sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun innamal a'malu binniat. Ari niat eta ayana di kolbu. Si Kangjeng Nabi bergerak kemana bae kudu make niat aya di kolbu, bersihan heula kolbu. Sehingga Allah ngajelaskeun ka Tuhan Syabdul Qadir, ya Gausal Azam qalbuka baiti. Boh panjang mun dicaritakeun. Sakitu heulalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.